Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Faslun yajibul istinja. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib naon al istinja'u susuci bebersih omeh mangga. Mingkul li rotbin tina saban-saban anu baseuh. Khorijin anu kaluar minas sabilaini tina palawangan dua nyatana kubul sareng dubur. Goiril maniyi salianti cai mani bil ma'i ku cai. Ila ayat huro dugi kayen bersih non al mahalu tempatna. Oyam sahu atawa ngusap itu si jalma hu kana najis bithalati masahatin kutilu pirang-pirang usapan au aktsaro atana pi anu langkung seueur. Ila ayan ko dugi kayen bersih non al mahalu tempatna. Wa in bakia sareng upami tetep non al atharu tapakna bikoliin maka ku anu bisa nyabut tohirin anu suci jamidin anu teas goeri muhtaromin anu henteu dimuliakeun. Min goerin tikolin kalawan tanpa pundah-pindah. Wa qabla jafafin jeung dina samemeh garing najisna. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wa min suruti sholati sareng eta tetep tina sapalihna syaratna salat atau harotu ari suci minal hadatsil akbari tina hadas anu agung. Wa sareng ari itu hadas akbar al guslu eta perkara nu wajibkeun kana hadus. Walladzi sareng ari perkara yujibu ngawajibkeun itu ladzi hu kana al guslu kana adus khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Urujul maniyi tegasna kahiji kaluar cai mani wal jima'u sareng kadua jima wal haidu sareng katilu haid wan nifasu sareng kaopat nifas wal wiladatu sareng kalima ngalahirkeun. Wa furudul gusli sareng ari pirang-pirang parduna adus ithnani eta aya 2. Niatu raf'il hadathi eta niat ngahilangkeun hadas al akbari anu ageung. Wa nahuha jeung sabangsana itu niat. Wa ta'mimu jami'il badani jeung ngawalatraan kana sakabeh badan basaron dina kulitna wa sya'ron sareng dina rambutna. Wa in kathufa sok sanajan kandel itu kullu itu jami'il badan. Wa in kasupa sareng sanaos kandel itu sa'ron. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Surutut toharoti ari pirang-pirang syaratna susuci. Al islamu eta kahiji islam wa tamizu sareng kadua hideng wa adamul mani'i sareng katilu teu aya anu nyegah minusulil ma'i tina dugina cai ilal magsuli kana anu dikumbah. Wasailanu sareng ka opat ngucurkeun ngaberjalankeun cai wa ayyakuna sareng kalima yen kabuktosan non almau caina mutahhiron eta anu nyucikeun bi alayasluba kus cara yen teu di cabut naon ismuhu ngarana itu cai bimukholatoti tohirin ku perkara anu nyampuran. Bimukholatotin ku anu nyampuran tohirin anu suci. Yastageni anu ngalap sugih anu henteu butuh naon almau caina anhu tina itu tohir. Wa alla yatagoyaro sareng kagendep yen teu barobah itu cai binajisin ku najis. Walau sareng sanaos kabuktosan itu tagoyuron itu nya tagoyuron eta barobah yasiron anu saeutik.
Wa ingkana sareng upami kabuktosan naon alma ucaina dunal kulataini eta kurang tina 2 kulah zida mangka ditambahan itu cai. Allah yulaki jeung ulah kena hu kana itu cai naon najisun najis gairu mafuwin anhu anu henteu dihampura itu najis wala jeung teu kabuktosan caina ustumila eta geus dipake itu cai firofil hadathi dina ngahilangkeun hadath au izalati najisin atawa ngilangkeun kana najis. Waman sareng ari saha jalma lam yajid eta temendakan itu man almaa kana cai au kana atawa bukti itu si man ya duru eta bakal ngamadaratkeun huka itu si man naon alma ucai tayamama maka tayamum itu si jalma ba'da dukhulil waqti dina sabada lebet waktu wa zawalin najasati jeung dina sabada ngahilangkeun najis wa ma'rifatil kiblati jeung sabada nyaho kana kiblat biturobin ku taneuh jadi alat tayamum teh taneuh kholisin anu murni tahurin anu suci naon lahu itu taneuh gubarun anu berbentuk kekebul debu fil wajhi dina wajah tayamumna teh taya anggahota tayamumna fil wajhi dina wajah wal yadani jeung pandangan 2 yurotibu anu nartibkeun si jalma huma kana itu wajah jeung yadain jadi wajah heula terus we 2 pandangan bidor bataini kalawan 2 usapan 2 balikan biniatis tibahati pardi solati kalawan niat ngamenangkeun ngerjakeun kana pardu salat jadi ulah niat izalatul hadas raf'il hadas tapi kudu niat istibahati pardi salat manakli sartana mindahkeun aw mashi awalil waji atawa ngusap kana atawa usapan anu kahiji tina wajah jadi niat teh bisa keur mindahkeun taneuh atawa keur ngusap wajah nu pertama. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Waman sareng ari saha jalma intaqodo eta narima batal naon wuduuhu wuduna si jalma haruma mangka haram alai ka itu si jalma naon as-sholatu salat wa tawafu sareng tawaf wa hamlul musafi jeung mekel kana musab mawa kana musab wa masuhu jeung nyabakna kana itu musab illa lisabiyi kecuali keur budak leutik lidirosati karena keur ngaji wa alal junubi jeung haram ka anu junub naon hadihi ieu anu dicarioskeun nyatana salat tawaf hamlul musab masul mushaf tah aya tambahan wa qiraatul qur'ani jeung maca kana Quran wa mukthul masjidi jeung calik di masjid wa alal haidi jeung haram ka jalma anu haid wa nufasai jeung jalma anu nipas istri anu nipas naon hadihi ieu anu dicarioskeun tah jadi anu haid mah di samping pangharaman anu terap ka jalma anu batal wudu oge terap pangharaman anu terap ka jalma anu non anu keur junub qoblal in kitoi dina samemeh pegat narima pegat hedna wa tamkinu zauji jeung ngongkeun ka salaki sayyidi atawa sayyidna minal istimta'i tina di alap suka bena surutia di antara bujalna itu isin wed warukbatia jeung tuurna itu isin wed jadi ti bujal duga tuur mah teu meunang di alap suka ti bujal kaluhur mah kanyat kitu qoblal gusli dina samemeh adus. Faslun wa min suruti sholati at-taharatu wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalapatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.